Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepan deui sareng Bu Indi, dinten ayeuna urang bakal diajar basa Sunda. Pangajaran hiji ngeunaan metakeun paguneman. Tujuan pangajaran dinten ayeuna nyaeta hiji. Parigal ngaregepkeun paguneman dina bacaan anu judulna Silih Tulungan. 2. Maham kos kecap jeung eusi bacaan anu judulna Silih Tulungan. 3. Mika weruh ejaan nu patali jeung ngagunakeun tanda titik. 4. Parigal ngalarapkeun tanda titik jeung huruf kapital dina kalimah. Saha wae anu tos siap ngaregepkeun pangajaran dinten ayeuna? Absen di kolom komentarnya. Barudak tekenging hilap sate acan urang diajar, urang kedah ngadua sasarengan. Ngadua di kawitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mugia urang sadayana dipaparin kaberkahan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Metakeun paguneman. Ayeuna Bu Indi bakal nyaritakeun paguneman anu judulna Silih Tulungan. Pek hidep regepkeun nya. Silih Tulungan, yang artinya saling menolong. Panon poe caang, rupa-rupa sasatoan katempo hanaang nareangan cai keur nginum. Sakadang sireum indit kahiji susukan. Kulantaran rusuh, sakadang sireum ti kolesed, ti kecebur kana susukan. Maranehanana teu bisaeun ngojay. Sakadang sireum menta tulung. Ngadenge kitu sakadang piit reuwaseun. Tuluy manehna neangan sora nu menta tulung tea. Tulungan kuring piit. Ceuk sakadang sireum beuki tarik. Sakadang piit ningali sakadang sireum nu keur palit dina susukan. Kulantaran karunyaeun sakadang piit nulungan sakadang sireum, carana muragkeun dangdaunan nu aya dina tangkal cerme. Sakadang sireum buru-buru naek kana dangdaunan anu dipuragkeun ku sakadang piit. Nuhun piit, anjeun geus nulungan urang. Ceuk sireum bari ngagorowok. Hiji waktu sakadang piit keur euteup dina tangkal cerme. Teu jauh ti tempat piit aya tukang ngala manuk ngaranna Kumeli. Kumeli ngadeukeutkeun tangkal cerme, manehanana niat rek newak piit. Sakadang piit teu ngarasa yen manehna rek ditewak ku si Kumeli. Ningali kitu sakadang sireum hariwangeun.
sakadang sireum buru-buru ngarayap karena awak kumeli. Rang kumeli rek newak piit, sakadang sireum ngegel awak kumeli. Aduh, Kurowok kumeli nyerieun. Ngadenge kitu, sakadang piit reuwaseun. Terus manehanana buru-buru hiber. Gedebug, kumeli labuh tiguling kana susukan. Sakadang piit salamet, manehanana nganuhunkeun ka sakadang sireum. Sakadang sireum bungaheun lantaran geus mulang tarima ka sakadang piit nu kungsi nulungan manehna. Nah, kitu barudak ngeunaan dongeng anu judulna Silih Tulungan. Ayeuna hidep kedah ngajawab pananya. Nomor 1. Saha anu muru susukan teh? Artinya, siapa yang buru-buru ke sungai? Nomor 2. Kunaon sakadang sireum beti kecebur kana susukan? Artinya, kenapa seekor semut tiba-tiba terjatuh ke sungai? Lu, saha nu ngorejat reuwaseun ngadenge sakadang sireum menta tulung? Artinya, siapa yang terkejut mendengar seekor semut meminta tolong? Nomor 4. Kumaha carana sakadang piit nulungan sakadang sireum? Artinya, bagaimana caranya seekor burung pipit menolong seekor semut? Pananya nu kalima, saha nu rek newak sakadang piit? Artinya, siapa yang akan menangkap seekor burung pipit? Sok hidup tiasa ngajawab pananya eta di kolom komentarnya. Salajengna urang diajar mika weruh tanda titik. Tanda titik digunakeun pikeun nuduhkeun tanda pungkasan kalimah. Artinya, tanda titik digunakan untuk menunjukkan tanda terakhir pada kalimat. Pek titenan contoh di handap ieu. Tiasa ningali aya kalimah anu bacaana emak mulih didamel. Artinya ibu pulang bekerja. Ti kalimat eta urang tiasa ningali yen di pangtungtungna kalimah aya tanda titik. Jadi kita bisa lihat di setiap terakhir kalimat, di yang paling ujung kalimat itu ada tanda titik. Nah, perhatikeun oge dina pangmimitina kalimah. Nyaeta aya tulisan anu ngagunakeun huruf gede. Perhatikan juga di awal kalimat itu tulisan menggunakan huruf kapital, huruf besar. Ayeuna urang ningali contoh kalimah anu kadua anu bener ngagunakeun tanda titik sareng huruf kapital. Bapak nuju kulem. Engkom nuju ameng. Nah, Bu Indi emutan deui nya dina unggal kalimah nupang mimitina kedah diserat nganggo huruf kapital. Di setiap kalimat yang paling awal itu harus menggunakan huruf kapital. Tekenging hilap oge dina pangtungtungna kalimah kedah nganggo tanda titik. Jangan lupa juga ya, di paling terakhir kalimat harus diberikan tanda titik. Ayeuna cik hidup salin kalimahna
Bari lengkepan ku tanda titik. Perhatikeun oge huruf kapital anu bener. Kalimah nomor 1, Agus tumpak delman. Entin ngajak sasalaman. Abdi nganjang ka bumi uwa. Aki nyandak kakaran. Bapak nuju leleson. Cik, hidep tulis jawabanana dina buku pancan. Silakan kalian tulis di buku tugas. Barudak, alhamdulillah pengajaran dinten ayeuna atos rengse. Ayeuna hayu sasarengan ucapkeun hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.